lamun urang nyaritakeun tentang jagur. Tah jagur teh menang ti mana? Eta jagur teh jagur. Eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin. Perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir, ieu naon ieu bingkisanana. Nah, ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom. Masih malah Hasanuddin. Lamun hayang nyawa sakalana si jagur teh eta sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta banda, ya tilu ngaranna ge. Tilu tadi ngaranna ngan urang terkenal dengan si jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang dideuleu. Sok geura deuleu ge kuari ka perpustakaan. Itu dideuleu ku urang. Nah, ya bintangan 9 bintangna. Tadi 7 besi saliru jeung bintang 7. 9. Eta teh bingkisan. Eta bingkisan. Nah, kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten, kekuatannya cuma 65 meter. Jegur. Berdoa di Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, 65 meter mah deukeut teuing Gusti. Sanajan ieu pamere ti wali sanga, tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula. Lamun Gusti ngajabah ka kahayang kula, ieu deuk digunakeun pake perang. Tapi lamun Gusti teu ngajabah, maka ieu jagur deuk dibalikeun deui ka dieu. Sahna jadi pamimpin ayat 10. Mereka hiji kudu muslim sanajan di negara eta campur aduk lantaran hukum anu paling diakui tindakan nu paling ngeunaheun ialah tindakan-tindakan Islam. Maka tesa fala tasihu tauliyatu kafirin tesah ngajadikeun pemimpin seorang kafir. Cing hade baik pemimpin nomor hiji raja presiden, tawa gubernur bupati camat ulah datang ka kafir doraka. Nomor kedua kudu mukallaf, jelema lamun henteu mukallaf budak misalna edan misalna boro-boro dek mimpin urusan batur sadalah diri nage urusan. Jadi kudu bener-bener nu mukallaf ulah budak ulah nu edan. Di urang memukalap ngan bertingkah kos nu edan malah ngaedan-edan maneh. Itulah di negara urang perbaiki gerak ulah sampaikan ke urang ngadenge presiden urang, gubernur urang, bupati urang, camat urang mabok hilang akal gue mukallaf atau main poleca budak letik panu main poleca atau main lang-layangan mobilan eta ngaranna budak leutik. Geus aya lurah camat anu bertingkah budak leutik mending ditalian bae make dadung diseret ganti kudu mukallaf. Nomor katilu huron kudu merdeka eueuh di urang masalian merdeka kabeh merdeka. Nomor kaopat zakaron kudu wong lanang aja wong wedon ge sirama mengkonon. Wih
ditumba saking umroh ge den pilih wae wedon ge siapa boloon aja gewi iki anak kiai-kiai yang wis umrohaken merene iku gemblong itu wis ya aja den tengok-tengok ya ana wonge iki sapa jenengane kiai wis iku mah den rahasiakeun ge saya omong konon we ngedelenge maring kiwa wae ge aja ge antengen ge ono ge aing kasurupan Jawa Serang ye aja wong wedon ya dosa iku widi mengkonon serang ya wis yang wis mah wis bae ya den isi baraken bae aing bener tante teh si bahasa halo kusir kiai bisa bahasa Jawa santri di dieu tah aya urang Jawa kronjo ono mau kono Serang ono ai peuting teh nya sok ngobrol ku aing didengekeun ai ge sok aja yang seuri guguran melumpat masih kadengen ku nyana aduh cak nya aing telok ngintip meureun maksudna neuleuhan ge mana nu keur ngaji Quran mana nu keur wiridan didengekeun wih akeh mah yang ngobrol baca calaton bae ya kudu lalaki jaloba keneh atuh lalaki teh liat taparrogo wa yatamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna sebab kegiatan teh aya nu di lapangan di kantor di majelis di pondok pesantren di masjid ketika aya kegiatan di masjid endi ki bupati we nipas kan ora etis iku masa ana bupati nipas wih ora enak itu kerungune widih aduh ieu tereh Jawa kadinya tah kadi tah deukeut tah nah lain kerojo tah ieu tah ya putat ke belah ditu teh rajeg kasedek-sedek be Jawa nya Sunda urang rajeg mah bahasana Jawa kasedek Sunda itu tita tadi bae bahasa Sunda nah supaya leuwih laluasa kudu lalaki teu ngeunaheun kan urang sambutan awewe di masjid di majelis talim agama kurang kumaha ngatur maka ulah sekali-sekali milih presiden bu gubernur bupati camat kaum cewek jangan maka pala tasihu wilayatum ratin tesah wilayahna seorang wanita la yufliha qaumun wallau amrahum imratan sebab di negara teh ketika aya hiji awewe dek nikah kabeneran eueuh walina kan walina hakim artina hakim teh sahibul wilayah aya walina embung ngawalian otomatis kan hakim kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka urusanana urusan teu khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun hadekeun bupati aing nikahkeun geus teu bisa kukumaha sahibul wilayah ngaranna ge. Nah wakaf ieu jalan kemudian aya masjid jalan dek di lebaran ka dieu masjid bea kabeh masyarakat kiai mana bae teu meunang ngaganggu masjid ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah tapi ketika aya unsur
ke non gitu ngaranna ke masyarakatan jang umum bupati mah bisa bae pindahkeun masih dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah ye nu mantep lamun bupati ngaji geus ngeunaheun dia saheotan nya artina eueuh di akhirat tuh masalah tah mah sebab naon ieu diantepkeun ka dieu jalan ka dieu mengkol bahaya kudu diluruskeun mah pindah geus ka dieu tahu masalah tuh walian ieu teh ieu lantaran anak zina tuh walian hakim bupati bisa nikahkeun di sampingnya nage bisa nikah oh masalah tangeunaheun nu kadua cak bupati teh nah sakali deui teu sapalatasihu bahasana lain lalagan falatasihu ieu kakarak fikih ngomong ke urusan tasawuf leuwih bahaya geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat ih ulalala wora duh cenah kamari di umroh ke geus gantian deui ka ditu duitna Assalamualaikum salam kita urut umroh kamari hampura tah ieu mah dek dibalikeun deui bae tapi dek dipenta deui kukula hei cak atut sia tah aing nu edan cak kiai teh urang duaan aredan kabehan yuk cak ulah pala tasihu wilayatu mrati desa wilayah na awewe wilayatu khunsan wandu banci teu sah sanajan jelas sifat kalalakianana teu sah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagama nomor kaopat zakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa lamun ewe golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila Kinana golongan Kinana mun ewe golongan Kinana rajulun min waladi Ismail mun ewe rajulun jurhumiyun mun ewe pokona mah kitu asal urang Arab mun eueuh pilihlah di kalangan urang nu kira-kira teger sebab pemimpin teh ngurusanana dalam negeri jeung luar negeri urusanana ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar kudu siap sagala rupana pemikiranana fisikna bila perlu nyana jadi komandan perangna kan lamun kuru mah kuru nah ini kan teu etis pemimpin kuru cek urang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian we heran pugu nang milih sia ieu keur carita nah engke-engke deui mah mun milih presiden nu teger nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri tetapi urusan luar negeri kuaten henteu otakna ketika kalut perpolitikan urang tingali Suriah urang tingali Yaman urang tingali Irak tingali itu negara-negara lain Turki kada naon gitu model mamar kada nah eta teh kapan teger ai teger mah kajen gukum age ngeunaheun perang urangna ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger henteu perangna kanyahoan jalur politikna kan ngeunah kos anu tinju kelas internasional begitu naik kuru geus lah cak urang paehan bae TV ye kunaon geus malah menang kajen kuku mage mending dibantingkeun ieu TV-na kunaon lawanna buleudeuy ayeuna kuru jasa ieu mah teu kudu main tinju geus diudag-udag ge di udag-udag paeh teu heula ieu eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan
boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu mencara kotok naon eta kotok naon leler jadi jana mah geus dipacokan ge batur eureun macok kongkorongok sia cak kotok teh cak nu sejen kongkorongok bebet pacokan batur eureun macokanana tanggah deh kongkorongok goblok kongkorongok deui bae sakitu teh ujung-ujungna pan menang eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pemimpin sarua pemimpin agama ge lamun eueuh turunan bangonna teu meunang kadatangan ku partai haju ngagelok bae teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae eta teh kurang mendukung jati dirina eueuh benang merah madak bujelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kadituna sok ngajawara bae wajen kukumaha ge aya bae tah ngajawara eta Habib ku ajeun teuing bari mabok dakwah bae nya mah Habib bakeur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana nee lamun turunan mimpin kadituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya lantaran di urang mah eueuh bangsa keturunan model Quraisy kinana Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur bupati deuleu urat-uratna ulah sambarangan kadieun hebat tapi teu boga urat moal beres kadieun kumaha tetep kudu nu boga urat kepemimpinan. Nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mah engke rakyat reaksi. Yang ali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana nu pang adilna ternyata hese eueuh nu adil. Wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qaddamna agallahum fisqan urang deuleu nu paling minim pasekna bae lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna si ieu mah si ieu calon bupati atau calon presiden korupsina teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae kitu-kitu keneh tah mah tuh ieu mah 1 triliun neangan asa miliar gitu rada deres bae pasekna rada deres tah eta kos kitu tah si ieu mah ieu lamun main sodok ti isuk datang ka magrib tah neangan nu datang ka lohor bae dan itu mah rada deres anu sok lohor ngeusan tah nu kos kitu tah atuh hese jasa kuari mah neangan nu adil mah hese ngan nu rada deres bae nu rada deres pilih kurang kengke deui sing hade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat boga dalil urang kunaon sia mantep milih eta anu kunaon sia mantep milih eta anu kunaon sia mantep milih eta ye engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sia milih si eta si kuru si blusukan kunaon eta kata bakal ditanya emang kumaha gitu ya jadi orang ke di hadapan Allah bakal ditanya kam milih calon presiden, calon gubernur, calon bupati, engke orang bakal ditanya si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang, calon di urang mereda angel kene lanan bangsa 3 tahunan deui. Gubernur mah meureun tereh, nah ieu sing hade besi aya cewek urusan batur sabodo nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek gara-gara milih nu teu adil. Sabilan nomor ke-7 kudu mujtahidan
jelema ahli ijtihad berarti pinter, aliman mujtahidan, supaya nyana nyawen kana hukum-hukum jeung urusan manusia. Ketika aya nu patali jeung hukumnya geus boga pemikiran sorangan, sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen. Walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang. Kumaha ieu coba bawahan aing, nyana geus boga aturan sorangan, nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim, nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi, kaul ulama. Jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan. Ngeunaheun kena nu patali jeung politik nyana geus boga wawasan, patali jeung perekonomian nyana geus boga pemikiran, nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan. Ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia. Nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia. Sebab orang kan tengunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman, sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu kasisi kagigir lantaran mayoritas Islam. Ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu. Gubernur teh nu kudu boga ijtihad, aliman mujtahidan, supaya ngeunaheun ka muslim, ngeunaheun ka kafir, kumaha coba. Tah kos kitulah milih pemimpin, geus puguh tama kafir salah. Ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya. Kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten, emang ku bahas sejarahna di Banten. Di Banten ke zaman Syekh Yusuf, eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina. Nu bantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh. Zaman sabada Maulana Hasanuddin, di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana, Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten, ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomianana, nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam. Masuk Islam nyana. Mantap pernah dipimpin ku Cina, Banten teh gan asup Islam. Eta aya julukan Kiai Ngabehi Banten. Eta teh Kiai asup Islam, Cina asup Islam. Mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten. Kaistimewaanna di antara naon? Hubungan jeung Perancis, hubungan jeung Inggris, hubungan jeung Belanda. Perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala, kemudian kayu, kemudian kalapa. Eta teh anu diekspor ieu ka Perancis, tu diekspor ka Inggris, ka Belanda, ka Amerika. Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai ti Cina asup Islam. Atuh deuleu kaditu deuleu atuh luluhur urang, masya Allah mantap lamun aya Kiai Ngabehi eta teh Kiai Cina asup Islam Banten zaman Syekh Yusuf. Mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten, maka Kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina, apa dibawa ke Hong Kong, apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus, apakah di Syekh Yusuf, apa di Maulana Hasanuddin. Ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten. Dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Maulana Hasanuddin. Nah, ieu kabelah dia keluar, tah ieu tadi dia tah. Ya Allah, ya Rabbi, istimewa Cina emang tiba lagi. Jadi emang ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa itu ekspor impor lancar. Eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gulode daratang. Nah, dengan syarat asup Islam, hidayah datang.
asup Islam. Salah tak asup Islam tanya anak anu membawa gitu bendera Banten. Mantap kurang lamun ke Belanda, tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten. Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia. Di perpustakaan Belanda. Coba ke itu. Suka aja macam-macam. Eta urang lamun cerita Banten teh kos kitu. Teh lamun urang nyaritakeun tentang Jagur. Teh Jagur teh menang ti mana? Eta Jagur teh Jagur. Eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin. Perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir, ieu naon ieu bingkisanana. Nah, ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten Jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom. Masih malah Hasanuddin. Lamun hayang nyawa sakalana si Jagur teh eta sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta banda, ya tilu ngaranna ge. Tilu tadi ngaranna kan urang terkenal dengan si Jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang dideuleu. Sok geura deuleu ge kuari ka perpustakaan. Itu dideuleu ku urang. Nah, ya bintangan 9 bintangna. Tadina 7 besi saliru jeung bintang 7. 9. Eta teh bingkisan. Eta bingkisan. Nah, kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten, kekuatannya cuma 65 meter. Jagur. Berdoa Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, 65 meter mah deukeut teuing Gusti. Sanajan ieu pamere ti wali sanga, tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sakumaha kahayang kula. Lamun Gusti ngajabah ka kahayang kula, ieu deuk digunakeun pake perang. Tapi lamun Gusti teu ngajabah, maka ieu Jagur deuk dibalikeun deui ka ditu. Gitu batur mah ngadoa teh pohara. Langsung ti Gusti Allah, geura coba kumaneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia. Hei Maulana, hei Hasanuddin, dicoba kunyana. Coba cek nyala 300 meter. Tuh 300 meter. Coba 500 meter. Tuh 500 meter. Coba cek nyala 1 kilo. Tuh. Coba cek nyala sakahayang sia. Eta wali, batak lamun urang carita Banten mejeuna urang carita kawalian ge. Emang kumaha kitu? Ti ditu namangan saukur 65. Nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia yang serikeun dipake Jagur, kekuatannya 65 cek nya ieu. Tidak ada. Jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau. Begitu dicoba Belanda 100 meter, coba Jagur parah. Cek Belanda kobo, beda cek janada. Coba cela urang 0,5 kilometer, 0,5 kilo. Aman cek urang, si Jagur moalna naon? Setele datang bae. Wah, ieu mah lain sa Jagur dah cek Belanda. Nu mantak diteundeun di hareup eta teh lain lalagan, eta bingkisan pertikahan. Urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit, kunci mobil. Bawa mobil batur mah kelas rada handap ka belah dieuna, setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin. Pas Haji Pendi mah sempak jerona. Teh beres penghinaan teh sebenarnya. Nah, eta urang keur carita si Jagur Banten. Huluhanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin. Sebab pamajikan anak keturunan wali sanga. Lain lalagan si Jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas-pekakas tu aya di Banten hieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu kercarita belah dia Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam. Gitulah cerita tentang Keraton Banten ala kadar walaupun Cina
akui kurang asal asup Islam Banten modelnya lain sekali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deh baik tetapi tetap asup Islam masalah sebenarnya mah janu diakui nama tetap baik otakna adlanna jeung ngabogaan pemikiran jangan bangun kesultanan ti harita terus datang ke belah dia Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asmawi ti hari tapat datang ka kuari encan bangkit deui datang ka kuari encan sultan nu araraya ieu teh sultan barariasa bae sebab naon henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae padahal batinna kudu kumaha kitulah cerita tentang kepemimpinan ieu ge mujtahidan sujaan kudu anu gagah ulah anu beleye meng pelehe terasa kurang boga pamimpin ngomong teu jelas awak meng pelehe boro-boro dek diperangkeun atuh ieu mah balap lompat biasana ngajengkang ti heula kudu sujaan syaja'ah quwwatul qalbi indal basi kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut ketika kalut lain lompat tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan eta ngaranna gagah kos urang 10-an dek lempang kemudian lewat kuburan kudu aya salah saja pemimpin cak pemimpin tenang sia di sisi ieu sia di hareup sia di tukang aing di tengah gagah kan ngaranna orang jero nama borangan okos lu gagah bae belah dia sia di dia lempang bareng teu beunang aya nu lompat pokona tenang salila aing di tengah aing berani okos orenganan di jero nama lu gancang teuy emang kono eta menang bas ieu lompat pemimpin teu bagus begitu bretak lompat kawehan teu bagus udah lompat daon sia lompat pemimpin mah tegar dos sia lompat aing mah moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur lalu lompat nya mah henteu tungguan saja mau bae horeng tah urang teu resepan boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya bae tah nu gagah jeung bisa mecahkeun resep urang ngabangun masjid urang ngabangun majelis urang ngabangun kitu penataan lembur eta sok aya bae tah di kepemudaan di kemasyarakatan sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate aya si eta teh hirup perasaan teh tah eta teh pamimpin suja ngaran ketika dak boga hutang kumaha cenah ya boga hutang sia tuh hutang bae tenang bae sih hutang mah tuh jadi nyieun urang atuh kalem bae engke ge kabayar insyaallah pokona asal di dinya daek ngajual sawah kabayar kan ngeunaheun da kana hatena tinggal si eta we oge nya aing ngasa golok we nya jadi kira urang lamun lempang di nu poe kan aya anu gagah mah tenang ulah sieun mun aya anjing atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih deui ngiraheun kana hatena urang itu besi aya ririwa tilok anu poe ku ririwa tilok aya palingnya pinsan ubah salah geus ngiraheun kana hatena ieu malu Pak Kiai urang lewat kuburan heeh jadi kumaha mangkani dinya sok aya ji kumanya kumaha tah menurut Pak Kiai ngendong bayu pada eta kiai beng peleh eta kos kitu mah geus ulah dijadikeun pamimpin tah kiai kos kitu mah nya sama bangsa ngendong bae kitu lah tah leutik wawanen tah nyalian tah kiai kos kitu kiai urang lewat dieu di ditu sok aya garong garongna manggaring marawa golok sok pestol ji kumanya urang hayang hirup keneh kan urang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah teu bagus kiai teu bagus kiai itu sok aya garong manggaring aya golok apa ya
mama geus wiridan hizib ti leuletik pokona mah lain jang mama bae setiap nu bareng jeung mama muranteng di mama ayo aya nyau garongna sagade kumaha sih pokona urang mun pae babarengan nya sia ajak nu milu teh tetep mama ya karate geus asak silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun ujianana geus pokona mah tenang Cikalong mama di Cikalong lila di ditu dagang es malah mama mah di Cikalong kalem pokona mah hayo geus berangkat jus wirid-wirida atuh ye mama mah aya aturan wiridan zat heup salasar bokem geus cenah moal bisa calangap eta geus salasar bokem ngan siana ulah calangap mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia eta lamun aya anjing coba ge mun aya anjing wow 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 wow, wow. Salasar bokem moal daek gagonggong anu ieu nan teu muka mah aya anjingna mah tuh terus bae aduh eta kolot bisaan kolot eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salasar bokem geus ya ulah muka pokona mah moal ngagogok kajen kumaha ge bener urang mah nu moal ngagogok aya anjingna mah terus bae ngan make wirid heula atuh aya babacaana naon cenah babacaana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Salasar bokem. Geus. Jadi resep awewe ka urang. Nah, ieu kudu syujan, gagah. Dele sosok nu gagah engke resep kurang boga pemimpin gagah tampil prima perasaan kemudian nomor ke-9 nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siyasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat jang ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teu boga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha ketika masyarakat ia kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan perekonomian perbudayaan kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya sok ditenden kunyana menteri perekonomian anu citu tenden kunyan di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna jadi lamun aya menteri nu salah nyana nu kudu negor pangti heulaana sebab nyana pemimpinna menteri pertanian nu kudu hebat menteri perikanan kudu nu hebat menteri perminyakan kudu nu hebat nu bisa diajak kerja sama jeung nyana nu dijual mah 100 nu dicokot 200 kudu bisa kerja sama ih bener henteu sih aing ngomong eta nah kos kitulah negara jadi ngeunaheun negara teh maju ngeunaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ka DPR lapor aya naon ye jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos kitu coba hayangnya hoja duit ambalayah jasa coba sok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka demo ka DPR memecahkeun lagi geus teu barere cus wari mah coba atuh jakabehan ge nyanaho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan
bila perlu di jalur atau 2 jalan teh lamun masih kena 2 masih kena hese kena bae macet kena bae di tahap kurang teh jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh kos imah bae kos gitu jadi kurang teh ke itu disusun jalan handap ieu jalur jalan truk ieu paranti mobil angkot ieu paranti kos itu jadi kula malah menjadi bupati bisa sih bener lain sombong lain bener saya mau bangun yang serikeun ka aing lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jaheueuh ieu pamimpin urang kajenting loba nu ngomong ge engke ge aya realisasi jaheueuh okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja rapikan sanajan kesalahan jeung kakurangan loba tapi masyarakat dek ngomong naon jalan asal rusak hadean kantor anu lamun rusak hadean pendidikan anu teh gedungna hadean dek ngomong naon coba ayo dek ngomong naon sarean ngomong coba jahe tungtungna kan masyarakat oge nya ngomong mah ngomong bae tapi berangkat coba ge tapi kan aya rasa sanajan kesalahan jeung kelemahan mah teu loba mun dibongkar mah anu teh tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasina jalan-jalan bae mah bagus coba nu kuari teu di kota teu di kabupaten komo di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa duit dikamanakeun eta teh nu mantak urang ngomong kos kitu kan nang milih urang mun aya mah kurang ditejekel ieu tarang heuy sia nang milih aing goblok dikira digawena sia itu kitu kan kurang ieu tuh aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia emang negara sia ieu cek aing kitu mah coba pimpin ku sia ka dieukeun emang aing hayang cek nya aing teh hayang meureun aing asal leuwih berat tibatan sia ke ge ieu mah keur carita urang kan lamun meluapkan nurani urang kabeh kari itu kan cuman terpendam baik boro-boro urang sebagai rakyat teu nyahoana naon di tubuh birokrasi pemerintah ge ngaromong kieu amat sih perbandingkeun nyana jeung si anu kok kieu amat ngan nyana teu ngomong bae sieun bisi diturunkeun jabatanana dasar ondok kabehan makana urang makan keur ngaji milih pamimpinna engke nu rapih gecek kula mangke tahun hareup lamun deuk milih bupati deuleu ke calon aya sabaraha hiji bupatina nu bener-bener boga wawasan mun eueuh ulah aya bupatian geus daripada acak-acakan mendingan deuleu engke kieu bae tuh cenah kiai kuari mah kiai bae coba ayeuna deuk nyalonkeun sa tah lamun kitu aing boga calon Haji Pendi asana negara acak-acakan kabeh tita daragang karung kabeh mah penasehatna Ki Pudoli sarwana atuh henteu pan aing anu nitahna tetep aing geus ulah kitu tetep kurang jadi Megawatina kitu negara teh kos lalagan tungtungna negara si eta jadi presiden nu ngatur si itu kumaha lalakona ieu negara urang bisa jadi kos kieu ya iyalah negara urang negara cemen tungtungna mah gara-gara naon ieu tezaroin coba nu ngabogaan pemikiran nu brilian sehingga bisa mengatur siasatir rakyat wa tadbiril masalih dunyawiyah sehingga ngeunaheun karasana ku rakyat aya panyalindungan. Kemudian nomor ke-10 nusa dijadikan pemimpin teh zasamin wa basarin wa nutkin ngabogaan dedengian anu sampurna mun presiden torek ke hese usulna tuh sebab nu torek boro-boro ngomong heuai pajar nanya nu torek bakal itu ya udah berhadapan di torek urang heuai tapi di itu cenah heuy pugu aing heuai eta ulah datang ka kos kitu tah nah ieu kudu nu ngabogaan dedengean sampurna sebab naon nyana ngadengekeun mun RI 1 mendengarkan
jeritan rakyat se-Indonesia sebanyak rakyat Indonesia. Kuari sabaraha 250 juta lah kertaro eta kadengi kabeh jeritan di provinsi anu kabupaten anu nyana ngadenge geus jana ngutus sebagai itu tangani dan lain sebagainya kudu boga dedengian ieu mah bangun kos dutu boga dedengian teh kitu kos bangun nyurudug bae kumaha nyana bae ulah kitu pemimpin mah basor boga dedelean sebab kadeuleu kemajuan kemunduran nanti ketika Gus Dur diragukan karena buta terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai. Begitu Gus Dur dicek ku dokter lihat kalau memang Gus Dur buta tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Oke. Dokternya teh kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika. Dicek. Begitu dicek ku dokter ternyata neuleuh Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek Gus Dur kalau jadi buta ya enggak apa-apa. Padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan sebab Gus Dur tuh buta. Masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta, saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek. Nggak sulah pakai Indonesia sebab dianggapnya kerjasama Indonesia. Luar negeri, Amerika. Langsung di Amerika. Dicek mata Gus Dur. Cek dokter Amerika, tidak buta. Dia melihat, cek Gus Dur ya nggak apa-apa. Saya apa dia sih yang blond ceknya. Dan gitu kan cek Gus Dur. Dia itu kekawasan Allah, wallahu alam. Nggak kumaha meureun. Beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta, berarti sah kan? Iya, wayah lempang dituntun. Udah gede bere lucu bae zaman Gus Dur mah. Datang ke Amin Rais kayak gideg. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presidenna. Gus Dur teh ulah ada sebab buta. Konsul sama dokter coba. Dokter udah diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais. Untuk cek ulang dokter di Jerman. Coba dokter di Jerman cek ulang. Pakai alat. Begitu pakai alat bagaimana dok? Normal. Cek Amin Rais si dokter bloon kabeh. Hasilnya normal. Tilu dokter luar negeri. Guys, jadi dalam negeri mah aja aya adina keneh Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah. Guys, pokoknya dokter luar negeri, dokter Amerika, dokter Jerman, dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta. Lempang tuntun. Wallahu alam. Eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas. Teu nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo. Kula kan di ditu aya. Langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato. Begitu pidato anu kulah yang seri. Coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian. Saya baca tadi di Kompas, nyana bisa maca di mana? Ulah seserian bae eta si Gus Dur kumaha sih? Kayak kededegekeun we. Nu sebenarnya buta apa henteu teu wallahu a'lam. Kos kitulah ahli-ahli Allah mah. Ya Allah ya Rabb. Nanti kula sok inget ka eta teh. Aya jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali. Begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib isya awewena ternyata bopeng, buleude bopengna. Gede bopengna begitu gede cenah bopeng lain setik sakumaha tai dipacokan ku kotok begitu. Bopengna parah. Aja kumaha nyana itu biasa bae. Nganti harita nyana bebeja ka pamajikanana hampura nengnya kunaon? Kakak mah kurang deuleu. Oh kurang deuleu. Jadi hampura kakak mah kurang deuleu. Oh eta kitu ana. Geus biasa sare mah sare. Bae kitu lamun pamajikanna dia sunya maca Quran maca kitab. Mun aya pamajikanna bae tipe-tipe deuleu. Terus bae.
Salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan beusi pamajikan tersinggung mun nyana neuleu bahwa pipina bopeng. Geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae di hareupeun salaki. Ye ai kitu aing teu kadeulean cenah bopeng ge. Geus pede bae di hareupeun salaki teh. Bo bertingkah sangeunahna nyana. Atina sangeunahna teh laluasa lah sebab salaki teh neuleu. Besar aja tua kemedak ge biasa baik. Lah teh laki teu neuleu ieu. Eta kumaha eta? Selama rumah tangga nyana datang ka maot, horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka isin pamajikan. Teu kudu di masjid bae jadi wali mah. Tah, urang pamajikan bopeng teu kadeuleu ja ku kakak mah. Asa herang bae sebenarnya mah. Tah, tak kos kitu. Ngan bener-bener kitu nate nutupan supaya pamajikan bungaheun bae lillahi ta'ala. Ieu mah aya di hareupeun pamajikan kitu aya di tukang nyandung. Beres sama kos kitu mah oplo atuh. Ya teu ditawaran ge ku pamajikan kakak yang nyandung teu. Lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal bopeng. Jika emang begeut kula kadeuleun teu atuh remeng-remeng jadiana teh. Teu pati kadeuleu asli endak jadiana. Oh bener tak kak? Bener ieu cedan wae di dieu kadeuleun teu. Henteu kadeuleun herang bae. Herang bae mah cedak kabeh meureun. Tanyana nutupan ka izin pamajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah karim. Kudu ngabogaan pangdeuleu jeung pangucap, bisa ngomong. Ulah presiden teu bisa ngomong, ulah gubernur teu bisa ngomong. Ulah bupati teu bisa ngomong, nu capetang ngomongna jangan bentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna untuk menjelaskan tentang cara menaikkan memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat kudu ngomongnya kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki nah eta lah kos kitu kuduna presiden Mesir, presiden Jepang, jeung presiden Indonesia. Nyana ngobrol bae tiluan. Prak diondang tah presiden Indonesia jeung presiden naon kitu ngaran Mesir ka Jepang. Presiden Jepang, imahna luar biasa. Susurian di tingkat 2 teh. Masya Allah luar biasa. Begitu seri ngomong, bikin rumah begini. Seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono. Tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini. Jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah. Iya bagus. Luar biasa. Guys, kunjungan ke Mesir. Begitu kunjungan ke Mesir, gimana gede deh. Sarua jeung tadi, alhamdulillah. Saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat, saya rampingkan dulu 15 tingkat, pakai ngebangun rumah ini dulu. Oh iya. Bagus. Pas ke Indonesia. Imah presiden Indonesia, pohara ngomongnya nak. Ini rumah gede amat. Seharusnya jembatan ada, tidak ada ajaknya. Pakai ngebangun ini dulu. Parah Indonesia mah. Mesir orang rada deres. Jepang rasa setengah-setengah. Indonesia mah kakara rencana doang terjadi. Pakai ngebangun imah baik. Sial tadi Indonesia. Masya Allah. Jadi rencana kalut balulu coba di Tangerang. Rencana terjadi. Terjadi. Jadi kos kitu teteh anekdotna teh. Eta teh lain angkula anekdot kos kitu besi pajaran angkula. Eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu. Kula di mana sih bisa? Wah, cuma teman nang kiai eta ai bener pajaran aing atuh sabodo teh kitu. Ya Allah, rencana sejuta rencana teu pernah terjadi di Indonesia sebab eta teh kos kitu daripada dibangun jang rakyat mending jang imah sorangan. Masya Allah, nayama orang makar ngaji syarat seorang imam, seorang pemimpin perlu dikajahukan 10
balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades, bakal aya pilkada, bakal pilgub, bakal pilpres. Ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah, urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih. Ji kudu nu muslim kafir ulah dipilih. Bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang. Besi urang kadorakaan. 2 kudu mukallaf. Ulah nu edan jeung ulah budak leutik. 3 huron nu merdeka ulah abid. 4 jakaron ulah cewek kudu lalaki. Nomor 5 kudu bangsa Quraisy yakni ngabogaan tereuh kepemimpinan turunan. Nomor 6 kudu nu adil. Nomor 7 kudu nu pinter aliman mujtahid. Nomor 8 kudu sujaan gagah. Nomor 9 kudu zarain ngabogaan wawasan tentang ngemajukeun bangsa jeung negara. Nomor 10 pangdengeuna normal, pangdeleuna normal, pangucapna normal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ataul kharasan lan ana sapakai ata kang bangsa kharasan Iran radhiyallahu ta'ala anhu muganilar benu sallallahu ta'ala alaihi wa Allah anhu saking apa ya guru ku ngucap ya ata Jab-jabing lapan iza kana khamsun tatkala tinemu apa kang lilima maka bukti apa kang lilima. Iza akalur riba kana al-khasab wa zalal tatkala marangan ya kaum ing riba maka tinemu apa amblas lan gempa bumi. Wa iza jara al-hukamu qahatal madar lan tatkala lacut sapa pirang-pirang hakim maka qahatal mataru maka katahan apa udan. Wa idza dhahara az-zina wa 'alanu bihi kana al-maut dan tatkala lahir apa zina lan ngalahirkeun ya kaum bihi kalawan zina kana al-maut maka tinemu apa maut. Wa kasaru fil nas lan akhiya wa kasura lan akhiya maut ing dalam manusia. Wa idza muni'atiz zakat halakatil masyah lan tatkala dan cegah apa zakat maka rusak apa ingon-ingon. Wa idza ta'ada 'ala ahli dhimmah kanatid daulat lan tatkala ngaliwatan batas yasi wong ala ahli dhimmah ing atas ahli dhimmah kanatid daulatu maka tinemu apa kakawasan ahli dhimmah. Cek Kiai Atta al-Kharasan radhiyallahu ta'ala jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah. Idza kana khamsun di mana terjadi lulima bakal bukti nulima. Hiji iza akalur riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank di arahan ku urang bunga-bunga tai-tai riba. Masalah naon kuari ribaan urang meuli imah kreditan riba. Kendaraan kredit riba, urang dagang disuplai aya bungaan tetap riba. Ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang eukeur gupak dina riba.
Urang tani kemudian orang meli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bae atuh tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan coba naon ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman ke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan kabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tungke eta. Ibadah ka Gusti Allah. Iya kuari urang nah mana nu terlibat mana urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usahan teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba tunggu bakal terjadi khosab wa zalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khosab waz zalal. Di mana geus kadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing ade. Hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar. Di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakan mana aya kuari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas. Kiai bae ge kiai geus hese. Nu kudu hukuman haram tetep haram. Kiai masih kene ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta. Ieu mah haram. Ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh, masalahna eta keneh. Kok ganti tahun ka dieu urang kababawa ka ditu. Masyaallah karim. Tinggal tunggu qahatul matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jararadi segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Ieulah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2. Nomor katilu wa idza zahara zina wa 'alanu bihi kana al-maut wa kasura fil nas. Di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalahirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba pararaeh ngadadak.
kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin bae. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu waniun rerendengan ja isin ku urang lembur. Masih kena aya adab. Tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deh. Silih pacok di jalan sini. Masya Allah. Geus eueuh kasih, geus eueuh ka isin buat. Budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung lain berarti halal, lain berarti menang leuheung. Masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah, summa naudzubillah min zalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina. Ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik bain bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di Puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu. Menteri anu cengcemana anu. Eta zaman eta kuari mah geus ambalaya. Ambalaya kuari mah. Lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan kenegaraan luar negeri ka urang, eta teh persediaanana aya di jerona persinahan deuk dipake deuk henteu. Kitu kene kunjungan kenegaraan Indonesia ke Amerika, ke Inggris, ke mana? Deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji ai mah ngadengeun. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an, naudzubillah min zalik wa 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 min zalik. Uyuhan betah hari rup di dinya. Uyuhan betah hari rup di dinya. Masya Allah. Nah ieulah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyataan. Wa idza muliyatiz zakat di mana teu daek zakat jalma halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan lantaran eueuh kajujuran kan manusia. Kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah, di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah. Kafir-kafir anu bayar upeti di negara, di urang ieu WNA, WNI, warga negara Indonesia asli, WNI anu nyieun warga negara, baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang, bayar upeti kan ka negara. Ketika urangna berlebihan terhadap manehanana, dimomoy ku urang, sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang, bergerak perekonomian, bahkan lain sekedar perekonomian, nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi. Iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah, orang pribumi ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir. Urang kene nu salah. Datangnya nak mawa duit ke DPR diterima, nyana bisa laluasa gerak. Nyana datang ke atasan diterima, atuh kan laluasa. Boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan, ka organisasi Islam, diterima, atuh nyana leuwih laluasa gerak. Maka lain sekadar perekonomian kuari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir, bahkan perpolitikan geus dikuasai ku nya. Akibat urangna lengah. Kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur. Hanya sekedar sebuah kendaraan, hanya sekedar sebuah penghargaan, hanya sekedar sebuah dunia, tapi acak-acakan makan kabehan. Iyalah
lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir. Baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak. Nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi. Tetapi aya aturan-aturan main. Setelah dibuka blak kuari. Geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati, jadi gubernur. Urang geus teu berdaya kuari. Akibat urangna keneh lunak ku dunia, lunak ku dunia, lunak ku dunia. Tinggal diperhatikan ku urang ka hareup. Lantaran negara makin bok-brok, negara makin kacau, negara makin amburadul. Lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji, lain eueuh di luhur nu talar Quran. Tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara. Naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang. Naon hartina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang. Mana atuh ieu napas-napas Islamna? Tarolah napas-napas demokrasi na mana atuh kuari. Lantaran lunak terhadap ahli zimmah, kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah. Tinggal orang introspeksi, negara nu sakieu gedena dicekel ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna. Kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang. Bodoh amat urang, bloon amat urang, goblok amat urang, tolol amat urang. Ditolol-tolol ge emang urang mah tolol, digoblok-goblok emang urang goblok. Kunaon atuh? Hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai. Marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur. Anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil nagarana luar biasa. Geus puguh pertanian, logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika, bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi. Tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara berarti kan gede dicaplok ieu negara urang berpikir nayilah wa iza ta'adda ala ahli zimmah kanatid daulah cekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli zimmah sehingga urang teh bertekuk lutut kanatid daulah kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang ngomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang. Boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh. Jelema anu empes-empesan kabeh ge ngan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun. Negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun. Negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun. Negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung keamananana jang kelanjutan hirup urang anak urang incu urang jeung balerea supaya tentrem subur makmur loh jinawi bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya qadiyal hajat Allah